Pisan tadinya. Duh. Rekamannya coba disatarung gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendak deui sareng Asep TV. Asep TV Dina acara Cawokah dari Sunda. orang ngobrol bareng. Ngobrol bareng dina acara. Iya. Sekarang enggak gimana? Sanes tos Suradinten orang tepat ke papendak ya. Ada sebenarnya. Datang kemarin di Karawang ngambil. Karawang. Acara naon? Datang ngajemput Haiki, si Obos. Ngalamar pada Malang gitu. Pegawaian. Pegawaian naon itu? Duka kan. Oh, ngomong kemarin sih ya. Orang Naon. ternyata Pak Wahaji. Oh, Wahaji cing atulah cenah. Wahaji teh da sererencanganana. Cing atuh abdi hoyong giring damel cenah gitu. Menawi aya lowongan. Tah cek Wahaji teh cenah. Ieu alhamdulillah jang cenah. Ada hayang gawe mah Wahaji bawa kenalan cenah. Alhamdulillah cenah kan gitu nya. Di mana Wahaji? Di Pertamina gawena. Bagian naon Pak? Bagian ieu cenah pom bensin. Lain jang, di bagian LPG. LPG Di depona. Gajinya sabaraha? Sapoe 4 juta. ada gaji nama. Oh, 4 juta. Gawena naon Pak? Niupan tabung gas nu garakok. Kasup angin sih ya di depan kos itu. Niupan tabung LPG nu garakok. 4 juta sepoe. Nikmat kumah. Jadi saat katarima gaji oke bisa ke rumah sakit. Rumah sakit itu jaminannya 4 juta. Jaminannya eta Kebagian apa 100.000. goblok. Tipu aing. Mangkat teh eta. Geus balik. Balik mendingan gaji. Ning balik. Dimodarin tau. Aduh. Tapi sebenarnya ku dina masa kasebutna pandemi corona zaman ayeuna terhitung mulai Januari lah nya ke Indonesia nepi ka ayeuna ekonomi boh di lembur boh di kota seluruh dunia bahkan global ya kepengaruhan untuk dari segi ekonomi tabu karena ekonomi wae sih tabe lah di perindustrian di pendidikan mah benar-benar ayeuna barudak sakola rek kumaha coba barudak sakola karunya aing mah sekolah di si kahareupna gitu gitu ayeuna kan belajar di rumah ya bekerja di rumah tapi orang kesehatan polisi TNI tetap bekerja di lapangan saya tak lini terdepan lah terdepan itu pejuang depan karunya budak sekolah lah contohnya si Somad hiji poe ku guru nate gitunya rek praktek gitu jadi cek guru nate dititah neangan wadah susu urut kaleng ya pokoknya wadah susu urut balik ke imah yang kutang hidung lah nah urusan
Somad. Sok teu balik anjing. Cek indungna teh. Somad. Ari sieun naon mau utang emak. Ya mak, cenah ujang rek praktek, Titah guru. Sia praktek naon cenah. Itu dititah ku guru. Titah mau naon teh? Wadah susu. Wadah susu urut. Ari sih wadah susu naon urut teh cenah. Ari susu urut bapak. Bapak. Buyatak, aing juga masih panjang. Aduh, aing mah. Tah. Sabenerna mah si Somad teh boga adi. Saya teh. Tah, Boga adi ngaran teh Ona. ya mah. Kahiji kan Somad, kedua Ona. Sarua di sekolah. Awewe, SD. awewe. Awewe tah. Awewe. Sekolah SD mainan teh. Balik Pak Imam. Ma, cenah. Neng boga PR, nanti bisa ngeusian anak. Ya ona teh. Oh, tilu pertanyaan, teu bisa ngeusian anak. Cing naon atuh pertanyaan anak? Cek indung natenya. Sok pertanyaan kahiji naon? Pami lalaki gaduh istri dua naon mah kasebutna? Gampang eta mah tuh neng. Ngaranna poligami. Poligami. Nyandung. Itu. Jadi lalaki boga awe dua ngaranna poligami. Sok nu kadua neng. Nah nu kadua mah lamun awewe hiji boga lalakina dua kasebutna naon? Oh gampang eta mah ngaranna poliandri. Itu mun awewe hiji boga salaki dua ngaranna poliandri. Cing pertanyaan katilu naon neng? Anu katilu mah lamun pamaget hiji awe boga awena hiji naon kasebutna mah? Eta mah monogami neng. Monogami cenah kitu onah teh nya. Nah ada cek bapak mah sanes. Cek bapak na teh. Cek bapak mah Sanes monogami. Naon teh lamun istri lalaki hiji boga awe hiji teh. Lain monogami mah naon cek bapak monoton. Bukan daek. Bukan daek goblok. Kamana bapak sia? Dengar onjat. Kamana bapak sia neng? Arek naon mah haruskeun bapak geus seblok wae. Cek panas. Goblok. Anjing. Goblok. Setan anjing. Dengar Tuh bener berarti nya. Bener. Somad dan Naudin tah eta teh akibat belajar di rumah. Jadi tidak face to face, ketemu langsung di sekolah. Monoton. Monoton Teh eta. monoton teh eta. Goblok jeung seblok aing. Aduh, ayo. Iya tak. Lah hujan deui euy. Nah, hujan deui segenah ya. Ngopi ya. Tetap bari ngopi. Tuh. Tapi bener ya, Rek. Lupa itu. Iki ayam geus diampian. Ayam. Terus Tahun ya. saya doanya. Tengah peuting aya ayam kokorong kunaon? Tahun. Ngerti sama ngerti begitu. Wah, kata kami tos. Mitos. Lanjut. Oh, enggak lanjut. Karena tetapi bari nungguan nusantara kita belajar udah kan. Ulah hilap. Like, tonton, komen, subscribe minimal 3 menit. Tonton 10 menit. Durasi. Ini soalnya kamari teh anu subscribe teh subrek geus hampir 800. Pas sore tadi jam 4 kurangan deui wae tah anu kitu teh amanah disebutna. Jadi gitulah asal subscribe wae teu ditonton heula. Anu kitu nu sok bakal limit teh. Oh, balik omongkeun ayeuna di dieu itunya. Sebutna spam. Spam teh satpam. Paham.
Saya mah caranya geus gede ya. Soalnya Perawan. Jonan teh. Perawan. Runo. Jonan. Oh, Saya mau ngomong. aya nu ngaruno. Oh, iya Kak. Pasti juga disarekan ku indungna. Neng, siapa cenah cek mau ge naon baheula. Lamun kabogoh maneh nyekel kanu dada buru-buru ngomong ulah. Nah, ulah. Ulah. High-tech. Kan gitu. Lamun nyabak kanu dada buru-buru nyebut ulah. Lamun kabogoh maneh nyekel kanu pingping lewat ngomong eureun gitu. Siapa cenah amun geus kumaha geus kejadian kieu maneh mah cenah ngera-ngera kolot ngera-ngera keluarga Aib ya. yen aib hamil di luar nikah itu tersebut cek nyona teh atuh dama si teh nyabakna bareng Langsung. nyabakna bareng dada jeung bimbing teh bareng nyabak nyantos we neng teh nyebat ulah eureun Lajang lajang. ulah eureun Lajang aduh genah. kalau Karena alamat ini. Aduh, kayak mantang kalau tuh mun ngomongkan budak teh kudu jelas ulah dipotong-potong dan itu kan dipotong-potong nyabak dada ulah nyabak pimping eureun jadi ulah eureun dibarengkeun nyabakna udah coba bareng jadi nyabakna bareng jadi ulah eureun teras atas ya. somat somat Ngefek mau ya. Baiklah. Jadi apa bahwa kita di suasana keur hujan Hujan teh cai tuh kalau kita lah Kawean. anyong ngaseo Ya. Sudah ya namanya kasebutna gitu baru dak ayeuna nama resep ka drakor di mana-mana kapok dari si Somad akhirnya masih aya bah lain miluan Copperboy ya bah teh beneran gitu majalah Copperboy ini model ya. ini model lah siapa cenah cuk naonan aki mah geus kolot kieu geus bawa taneuh gitu atuh naon majalah naon jang Copperboy teh majalah Copperboy Yasin goblok siapa Apa Yasin mau darah. Copperboy Yasin Kan dikit tiris, turun di rumah hujan aja. Nanti tiris kalau tiris suasana yang enak tuh Kenapa juga? tidak ya itu dia orang pakai podcast sih dia tuh jadi kayak orang beli kembang jadi dia nak pakai Kembang digantung. tapi itu aja aset titik Apa kayak dilukis? dilukis Saya coba nggak? ini pakai nama di sana Ya, anu lagi seru banget ini lukis. Jadi hajar lah iya ku bedas main lah. Itu teh karnis lah. Nah baru lukis. Terus hajarnya kita bisa si ini teh di jero ini gambar ya, tapi karnis lah lukis karnis jadi ini dibalikin ini tuh nah dia tidak salah bisa dibalikan minit dari itu ya itu bisa harusnya mana ya harus memang itu cuma lamun di luar memang iya tapi lamun di chat atau di karnisnya
balik ke kan punya ada jalan juga aku Ini orang iklan heula. oh Iklan kaca heula kedap tuh. ya Ampun tuh. Hayang mah oh ini teh roti bakar mun aya mah. Kayaknya di lembur mah ada roti bakar aja. buka kotak ada kalau kadinya ada kadinya Ibu soraan kan. Si ibu soraan. Iya mah ya. Hah? Bisa mah ya. kamu lagi kadinya Langsung tadinya gitu. colokanana Iklan heula sakedeung gitu lah. baru aya colokanana Tapi, nah, iya colokan ini bisa nih tadinya. Duh. sadar kamu podosan Polosan ya. nih sengit sengit gini kan. Coba pakai alus tuh sorana. Ada sih dia nama kadinya Hah? oh lebih ada Tapi nah kayak kadin mah kadang mau soran gitu. terus nyambung mau tadi tuh Kan pakai bluetooth. oh bener Pakai bluetooth. di bluetooth kan itu aduh Sengit Tecrik aja sih ngadarna. Tecrik Pak Haji mah Ngadarna. podosan anak orok gadar orok Nah, anu kasebutna itu teh nya rumasa cenah cek itu teh nya. Kuring mah teu boga rupa jeung teu boga wujud kari gitu. Lamun urang keluar jelema raribut silih salahkeun. bisa lah Tapi lamun geus demo di jero beuteung teu keluar mereka luar si itu teh. Lamun demo kumaha tah? rumahnya Masuk ke rumah sakit udah itu. benar Bener kan? benar mantap Gitu. sebagian anugerah kata hidup batu Ya, mah yang itu jadi- dari jutaan Jutaan tuh bisa itu teh. Lain jutaan deui malah leuwih gitu. dan kita yang itu doang kalau ngebahas itu ya terbalik Udah iya nya nanti. Aya aki-aki jeung ini cari tanah teh. Sini ini teh gering. Nih, Dibawa ke dokter ku aki-aki teh. Tah pas nepi ka dokter teh nya pinuh di dokter umum teh. bawa pasien Loba pasien. Heeh. ngantri Pak. Wah, aing mah gila cenah aki-aki teh cenah. Dibawa we nih dokter deui, aya dokter hewan. Nah, saja Dokter hewan aya. panggil nanti kalau ke dokter hewan. Dokter hewan mah kosong. Dus. Panggilnya dokter. Nah, dicek dokter. Bapak, Aki ini cenah rek naon ka dieu? Ieu cenah. Ujang, iya sini nih. Gering. Sini nih gering cenah. Rek diobatan ka dieu. Nah, ada ieu mah dokter hewan atuh ki, cenah cek dokter teh. Temenan. Khusus pakai hewan ieu mah. Udah teh naon? Udah sini nih teh bageulana mah kupu-kupu malam. Anjing. Manggil di mana ya goblok? Bageulana sini nih mah kupu-kupu malam. Kupu malam gitu. Aduh, aing mah. Geus lah obatan. Lebaran sama cager lah gitu. Cager balik. Tanggeus di imah teh geus cager saminggu tah. Minggu Saminggu teh teu lila. Ayeuna si aki-aki nu geuring. kembali. Dibalik si aki-aki nu geuring. Kesini nih mah geus teu ieu deui dibawa deui ka dokter nu tadi, ka dokter hewan. Kesini nih teh si aki-aki nu geuring. Namanya lagi cager. Ujang. Ieu mah si aki cenah geuring. Ka dokter lo teh. Mah cenah itu nu baheula teh ya cenah. Sunuhun. Atuh tong dibawa ka dieu, dia mah dokter hewan. Aduh jang teh cenah naon cenah baheula si aki buaya darat. Nggak balas. Nggak balas cerita nama dari dalam. Cerita nama nggak balas sini ini itu. Baheula cenah buku pemalam ayeuna buaya darat. Panggil ya panggil. Aya begitu nah. Dan teureun heuh.
janeureun lah teu gandeng teuing. Lengkeng teh saya tuh saya benar ya lengkeng naon pokok kan itu karena Tah sabenerna mah ya si aki-aki jeung ini teh baheula teh keur main teh nyaritakeun keur ngorana baheula nyaritakeun. Jadi si aki-aki jeung ini teh keur ngora teh baheula juga budak deh karena sarua deh somat teh somat lalaki jeung awewe si onah teh ya. Tah ada si aki teh si baheula teh ngorakeun kan si bapana teh kan cemburuan itu yo. Si aki eta teh. Oh, cemburuan. Ka awewena teh cemburuan. Jadi dinas di luar kota. Dinas di luar kota teh. Jadi begitu mangkat si bapana teh nya telepon. Indungna teh. Telepon ka indungna. Oh, ka indungna. Mah, cenah. Mama nuju di mana ieu? Cenah. Anu timbulan kan situ nya. Mama nuju di mana ieu? Atuh sayangnya di bumi atuh percaya teh ya. Cing naon buktina? Cek bapana teh. Hayang bukti. Hayang bukti. Jadi ngahurungkeun blender. Si awena teh. Nah, berarti bener di dapur teh di imah. Geus. Poe soalana nelpon deui. Nelpon deui teh si bapana teh. Nanyakeun deui. Nelpon deui lah awena nu ngangkat. Mah, mama nuju di mana ya? Gitu. Hari sayang cenah tuh percantan keneh wae cenah ka mama teh nya. Ya cing naon buktina? Dihurungkeun deui blenderna teh. Berarti bener di imah. Dapur lah. Sedapur. Tak poe ka 3 ngeureun surprise. Jadi teu beja rek balik ka imah teh. Balik ke si bapana teh. Ka imah teh. Surprise teh gitu. Assalamualaikum. Nggak usah saha cenah teh bapana. Kurunya si Somad aya. Gini bapak dongkap. Anakna teh. Anakna teh. Geuning cenah saminggu, geuning ayeuna geus balik ka 3 poe cenah. Surprise coba. Ari mama ka mana cenah? Ajak si Somad teh. Duh kada pas cenah geus 3 dingin teh mama mau blender. Enggak mana anjing. Mangkat mau blender. Geus 3 dingin teh teu eueuh cenah mau blender. Bapana mangkat mah eleke mangkat. Mangkat ngan mau blender. Ah, buyar. Keur bukti teh aja. Aduh, aing. Itu Jam sabaraha ya Oh, teh Karawas sih. 1:30 we. 2:30. 2 tuh. Setuluh can. Can ari kudu. Can. Kudu nama kudu bui teh. Lamun baheula mah di lembur teh resepna teh nya. Tukang naon teh sakoteng nya. Sakoteng unggal peuting teng gitu. Mang Suma tukang urut teh peuting mah kencring. Inget ka Suma. Almarhum teh mah. Bersaing Kan karunya eta. Da asli teh bapana saha teh? Mang Raswan saha? Mang Raswan. Diurut Mang Suma. Dibatokeun teh klok. Teu balik deui. Nyon. Nepi ka ayeuna. Asli eta mah lain cerita bohong gitu. Asli itu. Jadi natakeun gitu tah, teu balik deui. Tapi enak kontrol terus nepi ka ayeuna ka dokter saha. Ditekeun kan. Teu balik deui. Keur diurut. Di Batak meureun. Di Batak. Terbalik deui. Teu salah urat meureun. Salah urat. Yang paling ya. Orang ingat ya bukan cerita. Lamun naik motor ulang pakai jaket dibalik. Nah, dibalikin. Dibalikin. Musim hujan jelema pakai motor. Ya. Dia kan helm. Si jaketnya dibalikin, sleting nanti di tukang. Temenang lah. Cek main nama nahan angin. Nahan angin, bahaya gitu teh. Nah, menabuh. Wah, jelema teh maroyu. Wah, karunya euy, gulung dibalik. Tinggal gulung dibalik. Dibalik aja. Iya, teh gara-gara sleting. Ajarkeun lampu teh bakat lampu teh. Bakat lampu. Ti jalikeun gulung dibalik. Padahal mah bajuna di
tukang kan tukang dibalik jadi tulungan begitunya wah dibalik buru-buru di Batak modal dulu Batak tuh menang ya lah bewara kasadayana lah mau motor pakai jaket ulah dibalikin jaket nyoba ulah nyoba bisa anu malitakeun tuluy tuh kena kalabasan padahal kulabuh nama tuh daradas we mereka daradas berusik-usik di Batak tuh enggak tukang tuluy we modal sebeak opieun ya pieun mas seueur keneh banyak santai we pada jempling setengah 2 majuna bagian ronda ronda tapi tukang ronda nu gue di RTB itu ya tinggal apa padahal aktif aja kalau boga pamajikan saya udang cara ngaudang pamajikan nu jitu kumaha di kumaha bisa teh cara ulah mau ukur ditepakan we piting keblok tuh bisa udang sok kumaha cara nu paling ampuh naon deui da urang mah kitu doang nggak repot mah wios bapak nyandung deui wios bapak nyandung deui sakebluk-kebluk aja ya sakebluk pasti udah aya atuh pamajikan daek di Candung 1000 hiji lah komo jeung nitah mah gitu kok aing mun boga pamajikan nitah nyandung cenah maji nya can paeh moal dikubur kok aing Eta di mana ya sina? Aduh. Aing ditanya di mana asli, aing bingung kan. Itu sampai geng kieu atuh. Aya dina riungan. Ke pengajian gitu nya. Pon ibu-ibu kumaha maneh? Kariung. Sok cenah ibu-ibu, cok ustaz nya. Mending di madu atau diracun? Pada bahasa teh di madu diracun. Kompak tuh. Di madu. Anjir. Salehah eta mah anjir. Tah cenah bener cenah kitunya. Jadi naon teh anu pamajikan nu kos kitu teh lamun nitah salakina nyandung deui. Nyandung deui ya. Eta jamina surga Firdaus. Aduh. Pasti. Anu wani ibu-ibu hiji. Ustaz cenah abdi di madu Nanya. Oh ngajukeun lah. Oh, mantap. Nabi siap di madu. Tah gitu atuh cenah. Tapi aya syarat apa Ustaz? Naon? Abdi daek di madu, tapi salaki abdi diracun. Sarua kene goblok. Bara-bara nepi aing ka surga Firdaus. Modaran salaki. Modaran salaki eta. Nah, geus deui lah kela nyambung deui lah. Nyambung deui. Jadi nama gampang ke ayeuna mah mumpung kasebutna libur gitu nya. Oh, malam minggu itu nya. Malam minggu ya teh acara teh. Tangke orang amplop deui malam ira lah. Soalnya rada loba kasibukan ya teh. Loba acara nu can dijangkau. Jadi macul perlu ngabebenah lah, dibebenah. Yalah genah. Macul sawah. Macul sawah. Haji. Macul sawah. Mau jadi pacul. Aduh, anjir kira dipodoskeun wae coba ya. Astagfirullahaladzim, mulik bak lah dia. Ya semantawis mah sakit heula ka baraya sadayana nyuwun diapunten samudayan kalepatan. Samudayan kalepatan bila aya cariosan anu teu raos ka mana baraya. Bila aya kasinggung. Ya bila aya kasinggung eta napi kumaha da orang Sunda mah kieu. Orang Sunda mah da nyarosna kasar. Kasar, babagong, anjing. Tuh da udah kasebut orang Sunda di obrolan ge da mun teu naon teh mun teu cawokahnya kieu ya eta nama sabodo teuing tah mah rek nanggapin aku mah nya teu nya teu kayak gitu atuh lain-lain sabodo teuing ka sebenarnya
ya harus memaklumi. memaklumi. Lain sabodo teh itu salah Salah, ya. jadi harus memaklumi nah emang Memaklumi. kos kieu. Kalau istilah urang mah da Sunda ge Sunda kasar. Di lemburi mah da campur sareng da dia kan Sunda. Kan itu Jawa. Aya Jawa, Jasun. Hmm. Jawa Sunda. Jawa Sunda. Jadi belah di itu lapang, belah di itu Jawa lolobana. Oba Jawa, oba Sunda. Di lapang ka kulon tah ieu Berbeda itu Sunda. Di abi kayak gitu. Jasun. Eta di mana ya? Di Supadana paling pendopo lah tadi. Sana si Cianjur. Aneh saya Cianjur mah ada mami. Mami Cianjur. Mami di Cianjur. Daerah mana orang yang baturan di Ciranjang. Abi di Ciranjang di Ciranjang. Citalahap. Citalahap. Ka Citalahap dia mun aya nu terang ka daerah Citalahap aya tah ibu di dinya. Di Pasir Kondang. Ulah hilap, like, komen, subscribe na apa nama ka Asep TV. Tonton terus. Mugia anu lalajo nya, Mm-mm. anu lalajo channel ieu mugia dipangparingan kesehatan, Amin. sareng kasalamatan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Ulah ditutup aja teh. Tutup heula. Tutup heula. Oh. Mulas. Ada Aduh. perang tutup heula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.